Duh, darengeken ku sia koplok anu sok ngaharujat Paredi, anu sok ngomongkeun Pak Dedi, tarik urang mana ge anjing sia mah bacot wungkul nya, tapi ngajalankeunna teu becus. Tah ayeuna contoh Pak Dedi ieu. Aya urang pati, nya pati ti meureun Jawa nya tah. Aya urang pati seorang istri minta tulung ka Pak Dedi gara-gara salakina ditahan. Tah, Pak Dedi nepikeun kadatang ta ka pati. Walaupun cek Pak Dedi ge saya mah lain gubernur Jawa. Tapi ari aya jelema nepikeun ka minta bantuan ka Pak Dedi mah teu dipikir urang mana da meureun memerlukan bantuan Pak Dedi. Tah geuning buktina datang. Padahal lamun dipikir deui apan di ditu teh meureun aya pamimpinna. Kunaon make ayeuna minta tulung ka Pak Dedi. Untung Pak Dedi jelemana aya rasa kamanusiaan jeung akhlakna alus. Jadi hayang silih tulung menulung arek urang mana ge matak bacot sia mah ukur naon bisa ngahujat wae goblok tah ka Gubernur Jawa Barat teh buktikeun atuh tak kawas Gubernur Jawa Barat di mana-mana minta tulung ditulungan anjing sia mah teu kawas sia ukur berkoar we wungkul goblok. Hah aing mah cek aing ge ieu ngararopi koplok sia teh lamun geus ngopi mah otak sia teh jadi lempeng. Lamun ngomong teh tas seungeunahna wae goblok atuh. Aduh, eta teh kudu jadi contoh pamimpin nu alus ulah diaromongkeun anjing. Kawas ieu becus semimpin ulah-ulah mimpin masyarakat loba, rakyat lobanya. Sia mah mimpin keluarga ge kadang-kadang pasea wae anjing. Ah, geus ngopi cik aing mah tong loba bacotkeun, antepkeun para pamimpin mah berbuat baik. Tah kitu we anu goreng antepkeun. Aduh, aneh cek aing ge atuh nya urang jauh ge bisa minta tulung ke Pak Dedi. Sedangkan kan di tempat lain ge loba pamimpin kunaon ku teu becus. Sakitu teh aing.